Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtiqa amradatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa sulahil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubiyyin was suhada'i was sholihin wa ali kullin wa sabi kullin wa ila arwahi abina adam wa ummina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'i sahabati wal qarabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il ulama'il 'amilina wal musannifina was suhada'i was sholihin wa ila jami'i ahli turuqi kullihim khususan ila sayyidina Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahum sayyun lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat barriha wa bahriha ghafarallahu dzunubahum wa sayyi'atihim wa rahimahumullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina
rahimahumullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi takshana binuri. Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Rabbi hidna bis sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi waqfi kulla mu'zi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah kalayandat Allah anu kasifatan kudrat sareng irodah. Urang sadayana tiasa riung pulung dina raraga tolabul ilmi, anu mana tolabul ilmi teu aya batasan waktu, teu aya batasan yuswa. Salami ruh masih aya dina jasad, salami eta urang sadayana wajib pikeun milari ilmu. Pamugi tolabul ilmi urang nu atos sing janten tolabul ilmi anu sah, makbul, makjur muguh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat sareng salam pamugi salamina ku Allah ditambih-tambihkeun ka panutan alam habibi wa habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kahilap ka para kulawargina anu saruci, ka para sahabatna anu sajati, malah mandar dugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantena min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu nu kusim kuring dipihormat anu ku Allah dimuliakeun, satu acan urang nincak kana hanca kitab buku dulu jen urang ngaoskeun suratul Fatihah anu mana dihususkeun kangge ibu rama urang, guru-guru urang, wargi-wargi urang, tatanggi-tatanggi urang anu dina saah ieu nuju ku Allah dipaparinan cocobi nyaeta dipaparinan sehat, mudah-mudahan saenggalna ku Allah sing dipaparinan di kesehatan sakumaha bihara-bihari. Oke, ku teu damangna wargi-wargi urang sadayana sing janten kiparat kana dosana, sing janten alamat rek ditaikeun darajat ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa bi barakati hadhil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin matat wa jawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza shallat wa hafidat idza shallat al mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafidat farjaha wa ata'at jaujaha qila laha udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannah syi'ta. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuma mra'atin ari mana wae istri matat anu ngantunkeun itu si imro'ah maot itu si imro'ah wa zaujuha bari ari salakina itu si imro'ah anha ti itu imro'ah teh eta rodin dina kaayaan ridho dakhalat mangka bakal asup itu si mar'ah teh al jannata kana surgana Allah. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida sholat di mana-mana ngalakonan sholat saha almar'atu ibu-ibu atau nabi istri khamsaha kana 5 waktuna sholat wasomat jeung puasa itu si imro'ah sahroha kana sabulanna itu imro'ah nyata puasa Ramadan wahapidot jeung ngaraksa itu si imro'ah parjaha kana parjina itu si imro'ah wa ata'at jeung ta'at itu si imro'ah zaujaha kacarogena itu si imro'ah kila dicarioskeun naon laha pikeun itu si imro'ah teh udkhuli asup anjeun al jannata kana surga min ayyi abwabil jannati ti belah mana wae lawang surga sita anu hayang anjeun. Anca dina wengi ayeuna dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjunan ngadawuhkeun ayyumam ra'atin matat wa jaujuha anha radin dakhalatil jannah. Sing saha wae ibu-ibu, sing saha wae istri anu ngantunkeun bari dina pas nalika ngantunkeunana eta istri carogena teh nuju ridho ka saha teh ka bojona teh ridho lahir ridho batin
maka eta istri ku Allah bakal dilebetkeun kana surgana Allah, dihijikeun jeung saha ae ma'asabikina jeung para pendahulu jeung para istri-istri Nabi anu tos aya naon anu bakal ditempatkeun dina surgana Gusti Allah. Mun ibu-ibu ngantunkeun bakal urang ngantunkeun naon teh namina maot, bakal urang bakal tos siap naon nu matak can siap urang teh pajarkeun teh can siap lamun teh mah maot sabab masih kene seueur beban pajarkeun teh. Tapi kunaon nalika nyebat kitu teh bari jeung teu ngeureuyeuh ningkatkeun kailmuan, ningkatkeun amalia, memperbaiki hubungan jeung papada. Lamun teh mah urang ngaku can siap maot terbari urangna teu ngeureuyeuh ngomean diri urang, ngomean jeung hak Allah atanapi jeung hak papada makhlukna Allah, berarti nu kitu mah bohong gitu. Nu puguh mah sieun we gitu. Sieun maotnya. Sieun naon mun maot? Mun maot sieun naon? Sieun lamun teh mah urang maot teu ditetepkeun iman jeung Islam jeung ihsan. Sieun lamun teh mah urang maot dina kaayaan suul khotimah. Sieun lamun teh mah urang maot Allah keur teu ridho ka urang. Sieun eta lain urang atawa sieun ka neraka? Nah make sieun ka neraka. Sieun nya urang ka nerakanya. Sebab naon pan nguping gambaran neraka teh kieu pan kitunya. Ari neraka teh simbol bebenduna Gusti Allah. Anu mana neraka teh diciptakeun teh tina api, sifatna api panas. Kinten-kinten urang kumaha hate loba panas loba tiis kali kitu we. Berarti tempat balik urang teh nya tergantung urang. Urang dina nampi pamasti ti Gusti Allah hate loba panas loba tiis. Hah? Kurang teh apa? Cik kurang teh urang mah asal loba panas. Berarti balik kan bakal kamu panas. Urang masuk tiis. Nya berarti engke alamat gitu di tempat beunana teh di tempat anu tiis dalam arti dipinuhan ku ridona Gusti Allah. Terus teh dina segi kadunyaan urang sok panasan tara ku milik atawa rezeki batur. Lamun sok panasan heuh alamat engke urang balik ge ka tempat anu panas. Kari kitu teu kudu nuduhkeun ka batur da urang ngarasakeun. Nalika urang ninggal batur kenging nikmat hate urang rasana kumaha? Apakah milu atoh, milu ngaduakeun gitu sing manfaat, sing maslahat. Apakah kumaha gitu hate teh? Apakah keberatan? Batur meunang nikmatna urang nu geuringna, batur nu senangna urang nu nyeri hatena. Pan rugi kacida jelema nu kitu teh. Alamat di tempat pangbalikanana ge nya bakal sapertos kitu. Mata di dieu bahasana ge wa zaujuha anha radin. Maksudna mah nalika istri ngantunkeun Allah keur ridho ka eta istri. Naon sababna? Ridho Allah diteundeun dina ridona salaki. Jadi pas ngantunkeun teh geus dihampura dosana teh ku salaki teh. Bari jeung cek salaki teh ridho lahir jeung batin. Itu betul-betul dihampura ridho. Ari ridho teh hartosna nampi dengan sukarela. Nampi bari teu seueur protes. Eta namina ridho. Mata bahasa Arabna taneuh teh ardun, ardo teh artina tanah. Tingali ibu taneuh ditincakannya, diciduhan, digoitan, dibaolan, dipelakan, ditojosan. Eta taneuh can pernah ambek. Ridho we gitu. Urang miceun kotoran ngagali naon nu digali? Taneuhnya ditambung we ku taneuh. Teu sugan dibalikeun deui gitu ku taneuh teh. Urang mun keur miceun ka luhur itu betul henteu nya. Teu ambek berarti eta gambaran bahwa hate urang kudu sing seperti taneuh. Nampi bade dikukumaha ge ku Gusti teh. Anu hese teh geuning. Nya hese
Nah gitu, cacak kurang teh ngeureuh ngaji bab keimanan, ngeureuh ngaji bab sabar, tapi sesahna luar biasa. Ngan sanaos kitu ulah putus harapan tina rahmatna Gusti Allah. Hate urang kudu ibaratkeun taneuh ridho. Ridho nampi kanapa masti ti Gusti bade sae, bade awon, bade sehat, bade teu sehat. Ridho nampi sifat atanapi sikap ti makhlukna Gusti bade dipitnah, bade didolim, bade ditipu, bade dijahatan nampi eta ridho ngaranna. Matak jelema anu ridho mah ditingali ku batur teh wajahna ge indah gitu. Anu loba ridho mah urang kadang kawispan gitu tara ridho gitu kana ketetapan anu tos ditetapkeun ku Gusti Allah. Dalam arti maksudna kumaha ibu atuh sanes kangge ibu-ibu hungkul sing saha wae jalmi, sing saha wae hamba Allah anu nalika dicabut nyawana tos dugi kana ajalna dina hate jelema eta aya ridho kana ketetapan ti Allah dakhalatil jannah ku Allah bakal diasupkeun kana surgana Gusti Allah. Da sabab ridho kana padamelan anu nuju dipidamel, ridho kana penghasilan anu dihasilkeun tina padamelan, ridho gaduh caroge berikut karakter sae awona, ridho gaduh putra putri putu mantu berikut karakter sae awona, kedah diridhokeun ku urang teh. Diridhokeun teh dalam arti ditampi gitu. Nah, lamun urang ridho seperti gitu diantawisna teh, maka bakal diburuhan. Jadi tinggal ibu memang secara duniawi nama jelema nu ridho, nu tukang sobar, anu loba nahan ka nyeri, kesana teh pan jiga elehan. Nya, nu dirasakeun teh ka nyeri, we jeung ka nyeri gitu tina perlakuan batur, tapi geun wae da di dunia nyeri teh, tapi engke buruhanna mah. Urang pan sok tara ridho. Jadi usahakeun tuntut diri urang, sangkan urang, naon ibu margina kudu dilatih sagala rupi gitu. Itu kudu dilatih sangkan urang tiasa ridho kana ketetapan ti Gusti Allah. Ibu-ibu ridho kana padamelan caroge, ridho kana penghasilan caroge. Itu bade alit, bade ageng, nu penting aya manfaatna, nu penting aya berkahna. Dan naon hartosna umpamana pendapatan ageng tapi teu aya kaberkahanana. Loba duitna ngan bontongor budakna mending kumaha? Teu pati loba duitna ngan saroleh budakna mending mana mun milih? Ai lain pilihan mending loba duit bari saroleh mah. Eta mah lain pilihan, ieu mah mun milih gitu kan. Dalam arti kumaha ibu? Urang kedah sae sangki ka Gusti Allah. Kedah sae sangki ka Gusti Allah. Dalam arti engkena bakal ridho ka dituna teh. Teras hadis anu salajengna maksudna kumaha anu nembe teh anharodin dakhalatil jannah teh ae ma'a isyaniha bi baqiyatil ma'murati wa tajtanibul munhiyat. Dalam arti ngalaksanakeun kana naon rupi perkara anu diparentahkeun ku Allah jeung Rasulna oge nebihan semaksimal mungkin berupaya nebihan kana perkara anu dilarang ku Allah sareng Rasulna. Maka anu nembe teh rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majahin wal Hakim an Ummi Salamata. Hadis nu salajengna wa qala jeung barantos ngadawuh Kangjeng Nabi, ida sholatil mar'atu khamsaha wa somat syahroha wa hafidot farjaha wa ata'at jaujaha qila laha udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannati sitta. Sing sahawai istri nu mana istri eta teh salat 5 waktu. Cacak salat mung 5 waktu dalam arti nu pokokna hungkul gitu Bu. Anu parduna hungkul kan tenan upami ditambihan ku pasunatan-pasunatanana. Tah tiket ka surgana istri mah hiji salat fardu 5 waktu. Nu kadua puasa di bulan Ramadan, nu katilu ngaraksa parji, nu kaopat taat ka caroge. Opat tiket ibu-ibu pikeun menuju kana karidoan Allah. Gitu. Mana nu kahiji? Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan,
ngaraksa kana parji nu kaopat taat kasalagi eta opat perkara anu jadi alamat pikeun ayeuna ngingingkeun karidoan Gusti Allah. Emutan we ceuk urang teh, urang salat osok tara. Osok lamun purun. Ulah lagi gimana osok we gitu salatna teh. Itu dalam arti upami teu head teu nipas maka kedah salat. Ngan ari api-api head mah ulah. Datang waktu salat dititah ku lagi nuju head padahal keur henteu. Nah eta mah doraka eta mah gitu. Padahal keur teu head. Jadi kuncina teh mung opat eta Ibu. Babari gitu di antoisna teh alamat hoyong naon teh ngengingkeun karidoan Gusti Allah. Salat 5 waktu, terus naon teh puasa di bulan Ramadan, terus ngaraksa kana farji nu kaopat taat ka salagi. Tafsiranana ayil maktubati al-khamsa tegesna ngalaksanakeun salat 5 waktu anu fardu. Komo lamun ditambahan deui ku salat anu sunnah-sunnahna, salat sunat rawatib, salat sunat tahiyat nurul masjid dan lain sebagainya gitu ta. Nu 5 waktu teh sabab Ibu kawajiban nu janten caroge ayeuna marentah oge nyontoan ka anak jeung bojona ngalaksanakeun salat 5 waktu. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kangjeng Rasul diparentah ku Gusti Allah pikeun ayeuna marentahkeun oge nyontoan pikeun ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Salakina tara salat anak pamajikanna bakal rada hese kana salat. Atawa indung bapana masuk salat bari nyontoan salat osok nitah salat tapi anakna henteu. Nu penting mah nyontoan ulah eureun. Nyontoan jeung ulah eureun nitah. Sebab parentahna ge wa'mur fi'il amar parentahkeun ku anjeun ahlaka ka kulawargi anjeun. Ahli teh mana? Lamun jang caroge anak, istri, incu teh eta teh kudu dititah. Itu. Osok nanyakeun urang ka budak tawa ka incu geus salat can. Osok ari keur kaparengan nanyakeun mah. Itu banyak. Kudu nama setiap datang waktu salat kudu ditanya, so salat teu acan. Mun teu acan titah kacai. Tong dititah unggul, tingali wuduna bener henteu. Ajarkeun susucina yang baik dan benar. Gitu. Maka tecekap ku marentah hungkul tapi kudu jeung bari nyontoan. Cek sepuh teh bujeng-bujeng dipiwarang cacak-cacak dicontoan oge hararese atuh komo lamun teu cek budak teh da si bapa ge tara salat. Da si mama ge tara salat. Secara tidak langsung keur mere contoh eta indung bapa kanu jadi budak keur mere contoh anu teu bener. Salat anu 5 waktu wasomat syahroha jeung puasa di bulan Ramadan. Ramadana ghairu ayyamil haidi wan nifasi in kana. Kecuali upami istri nuju haid atanapi nipas tah eta mah tong puasa. Puasa di bulan Ramadan kan tenang upami ditambah puasa-puasa anu sanesna. Nah puasa Senin Kemis gitu kan. Nah puasa sunah-sunah anu sanesna. Nah bade puasa Daud gitu kan. Nah sepanjang teu haid sareng nipas. Wa hafidot farjaha jeung ngaraksa kana farjina itu si imro'ah min wat'i ghairi haliliha. Tegesna teu ngalakukeun hubungan di luar suami istri, teu ngalakukeun hubungan jeung batur anu lain salaki lamun awewe. Maka saur Kanjeng Rasul itu aya ancaman pikeun istri anu malengos dicarogena kantenan dugi ka ngalakukeun hubungan badan jeung lain salakina ancamanna luar biasa. Lamun ku ayeuna mah disebut nanti naon? Pelakor.
pelakornya itu termasuk melakukan hubungan badan. Naudzubillahi min dalitah urang sadayana naon ngeureuh ibadah, ngeureuh nambah-nambah kailmuan sangkan ku Allah teh urang pribadi kulawargi urang sing ditebihkeun tina hal-hal anu dilarang ku Allah, sing ditebihkeun tina perzinahan gitu Pak, sing jadi pan kudu ditamengan ku urangna gitu. Urang teh hoyong ditebihkeun tina hal-hal nu kitu teh. Maka aya hadisna aya keteranganana itu bahwa laisa min ummati lain umat kami lamun teh mah ayeuna hiji istri ngarebut salaki batur kecuali mun ditikah gitu teu naon dijadikeun istri kadua dijadikeun istri katilu istri kaopat eta mah teu naon anu ulah teh geus puguh eta lalaki boga saha boga pamajikan ku urang di deketan bari teu aya hubungan eta mah teu meunang gitu. Hari kitu mah dijadikeun nu kadua, jadikeun nu katilu atawa nu kaopat eta mah teu naon, bahkan sae gitu. Upami teh mah kersa teh gitu. Wa ataat jaujaha pi ghairi maksiatin, jeung kudu taat ka caroge pi ghairi maksiatin dina perkara lain maksiat. Sepanjang caroge miwarang sae wajib ditaati. Sepanjang caroge miwarang ayeuna kana perkara nu matak ngadatangkeun kana ridho Allah jeung Rasulna, nah maka wajib ditaati. Sepanjang eta panitah eta parentah lain rek nitah maksiat kecuali cek salaki teh nyi bang molikeun arak ya kurang minum bareng eta mah teu meunang. Hebatnya minum bareng gitu. Minum bareng gitu jeung salaki teh abok coy kabeh di jero imah teh lalieur gitu. Naudzubillahi min dalika kecuali mun ditah kitu ulah atawa cek salaki teh nyi keun tong ditiung tah eta teu meunang gitu. Sepanjang salakina teu nitah maksiat wajib ditaati. Lamun teh mah ngalaksanakeun nu opat nembe jaminanna naon udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta, maka sok aranjeun wahai istri-istri anu ngalakukeun opat perkara nu tadi anu ku Allah dipaparinan rezeki tiasa ngalaksanakeun opat nu tadi sok asup ka surga rek lewat pantok mana wae. Beratnya punya berat teu teu jang anu teu putus asa mah itu teu ngarasa berat da gampileun Allah mah itu gampileun ngarobah karakter awon istri jadi sae atawa sawangsulna caroge anu karakterna awon jadi sae gampileun kangge Allah mah teu aya anu sesah. Teras deui hadis nu salajengna waja'at imra'atun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sumping hiji istri ka Kangjeng Rasul nu mana istri eta teh faqalat ya Rasulullah, maka nyarios naroskeun eta istri teh ka Kangjeng Rasul, wahai utusan Allah, ana wafidatun nisa'i, kami teh utusan pirang-pirang istri, ilaika bade naroskeun ka Gusti perkawis naon la as'alaka an nasibihinna minal jihad, bakal naroskeun perkara perkawis jihad, bagian-bagian jihad. Hadal jihadu katabahullahu ala rijal, jihad mah tugas lalaki, maksud jihad di dieu nyaeta jihad perang. Diwajibkeunana teh dipardukeunana teh jihad mah pikeun saha? Pikeun pameger. Itu kapungkur teh, kapungkur dan menuju usum peperangan. Ari ayeuna mah pan teu aya perang, ulah teu meunang. Maka istri mah teu kenging ngiringan perang. Jihadna istri mah ngalakukeun perkara nu opat tadi sarua jeung jihad. Untung rugi, Bu? Untung rugi? Untung teu? Untungnya kari ngalaksanakeun nu opat tadi. Salat di 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ngaraksa kana parji, taat ka salaki, eta sami jeung jihad. Itu
Teras kumaha deui? Sabab jihad mah diparentahkeun teh aujabahu ala rijal, diwajibkeun ku Allah teh pikeun pameugeut. Fa in yusayyabu dimajhulkeun, fa in yusayyabu ujirru wa in kutilu kanu ahya'an inda rabbihim. Lamun teh mah pameugeut jihad di jalan Allah teras terluka dugi kangantunkeunana tapi niat dina jihadna semata-mata mela agama Allah, semata-mata karena Allah, lain karena hayang disebut pejuang, lain karena hayang disebut pahlawan, hek ngantunkeun maka ganjaranna teh wa in kutilu kanu ahya'an inda rabbihim. Mungguh Allah eta anu perang anu dugi kangantunkeun anu ngiring perang sareng Kangjeng Rasul, mungguh Allah mah masih keneh jumeneng. Ae dawijul pak minhu tegesna deukeut derajatna di sisi Allah. Eta aya hiji istri sumping ka Kangjeng Rasul, nu mana istri eta teh utusan di pirang-pirang istri naroskeun perkara jihad. Itu ae usibu sawaban adiman. Lamun teh mah hiji pameugeut tatu terluka, tertembak, terpanah nalika nuju mela agama Allah kapungkur para sahabat, ujirru diganjar itu lalaki teh ae usibu sawaban adiman. Tegesna bakal diburuhan kuburuhan anu agung mungguh Gusti Allah. Jihad urang mah ibu ku zaman kiwari jihad urang mah naon? Geus teu usum jeung teu kudu ngangkat pedang, ngangkat senjata, teu kudu. Jihad urang mah merangan ka hoream, merangan ka kedulan, merangan ka kabodohan. Eta jihad urang zaman kiwari mah. Lamun jang lalaki jihadna mana neangan napakah jangan napakahan anak pamajikan eta jihad teu kudu riweuh-riweuh nyieun bom mawa pedang pasea dan lain sebagainya sanes kitu. Tah jihad urang ayeuna mah ngalawanan hawa nafsu, ngalawanan kahoream, ngalawanan ka kedul, ngalawanan kabodohan. Sabab kabodohan teh matak ngaruksak kana agama seseorang. Itu rugi kacida. Lamun teh mah itu dugi kangantunkeunana dalam arti mafhum mukhalafahna sing saha wae jalmi anu ngantunkeun dina kaayaan keur jihad. Umpamana nuju nyiar ilmu maka aya hadis jungjeunan sing sajalmi anu ngantunkeun nuju ngaos atanapi nuju milari ilmu sami sareng buruhanna teh jeung buruhan maot syahid. Sabab keur jihad ngalawan naon? Ngalawan kabodohan, ngalawan hawa nafsu. Aya anu nuju ngawas ngantunkeun aya. Ayanya tuh rupi-rupi ibu nu ngantunkeun teh. Ibu sabab jalan rezeki urang tina padamelan naon wae bahkan bisa jadi ajal ge datang teh dina padamelan eta. Aya anu nuju nyanyi ngantunkeun. Aya anu nuju kuro ngantunkeun. Aya anu nuju ngawas ngantunkeun, aya anu nuju khutbah ngantunkeun. Tah, di mana wae jalan anu biasa dilaksanakeun bisa jadi ajalna oge nuju bidamel eta. Aya anu ngantunkeun keur ngomongkeun batur, aya anu ngantunkeun keur mabok, aya anu ngantunkeun nuju judi, aya anu ngantunkeun nuju zina, aya alamatna tos aya. Dalam arti naon anu sok ku urang dipigawe dina hirup jeung kahirupan bisa jadi ajal urang ge tah keur migawe eta perkara. Matak ampun para luhun sieun teuing urang bisi maot teh keur keheul ka batur, keur hasud ka batur, keur ngewa ka batur, tegesna urang maot teh keur mawa hate anu goreng. Maka disunahkeun hanca anu dina mingon kamari kumaha sateu acan kulem urang kedah nyuhunkeun hampura ka muslimin muslimat ku cara macakeun naon cenah istighfar. Kumaha istighfarna teh? Kumaha istighfarna teh? Alhamdulillah berarti teu diarapalkeun nya. Alhamdulillah. Nya alhamdulillah gitu. Itu. Ari mana itu terus ditalar saminggon lumayan aya waktos. Kumaha istighfarna teh? Kumaha istighfarna teh?
istighfarna Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, mugi Gusti ngahapunten ka abdi, ka ibu rama abdi, jeung ka sadayana jalmi muslim, jalmi mukmin, itu anu kantos ka nyerian ku abdi, anu kantos ka dolim ku abdi, anu mana aya hakna pikeun abdi di eta jalmi. Bisi urang kungsi nganyeri batur hek anu dinyeri teh geus maot, kumaha minta hampurana. Bisi urang kungsi boga dosa nganyeri batur hek urang teu kungsi panggih deui, teu kungsi minta hampura, maka insyaallah cekap ku ngaoskeun istighfar anu nembe. Eta di antawis wasiat Kangjeng Rasul kanu janten bojona, ulah wakakulem sateu acan maot minta hampura ka muslimin muslimat. Cung nalika urang gugah tina tidur nepi karek sare deui cung anu teu kantos gaduh dosa. Ti tadi we teh udang sare nepi ka ayeuna mungkin urang boga dosa ka batur mungkin baik ucapan, baik keretegnya, baik sangkaan nya teu. Maka piraku make teu daek-daek acan minta hampura memeh sare. Lamun teu daek teh berarti teu rumasa teh kana dosa. Sedengkeun Allah pangbendu-benduna ka hiji hamba nu dilama ngalakukeun dosa teu rumasa dosa. Kicep urang mungkin nganyerikeun ka batur nya lengkah, penampilan atau apapun itu mungkin aya indikasi batur teh teu geunah ku urang teh, maka atuh pantes ayeuna lamun teh mah urang minta istighfar ka Gusti Allah. Tah jadi jihad urang teh, jihad ibu-ibu teh tadi teh aku ngalaksanakeun 4 perkara tadi. Caroge angkat Jumatan, ibu di bumi ngantosan, nyiapkeun tuangeun, nyiapkeun leueuteun sami sareng jihad eta teh. Ieu mah kalau nyokot teh sorangan geus salaki teh. Teu ningali ieu keur naon. Ku salaki dititah teh kalah kitu. Atuh ku bahasa-bahasa anu alus. Pan kitu nya jadi jihad teh tah engke ku Allah aya usibu sawaban adiman bakal dipaparinan ganjaran atanapi buruhan anu agung mungguh Allah. Adiman teh ageung hartosan teh gitu. Wa adim kasebat wae nya wa. Wa adim ageung wa. Anu adim ageung. Ageung teh dalam arti nilaina besar buruhanana ganjaranana mungguh Gusti Allah. Sabab ibu upami urang teu milari berkah, teu milari buruhan ti Gusti Allah, rugi kacida urang dina hirup teh. Umpamana penghasilan tidak sesuai dengan yang diinginkan, dina hate urang teu aya ngarepkeun berkah ti Allah, aduh berarti ngan buah capek we hungkul. Jabat capek, jabat teu hasil, jabat teu ridho, kumplit we eta mah. Atuh peperihkeun rugi dina duniana, sing hasil dina akhiratna Gusti nampi we, mangga teu langkung Gusti sesahnya punya hoyong nyebatkeun teu langkung Gusti teh. Naon sababna? Da geuning pada bukti nama urang ketika dihadapkan kana perkara anu pikamungkeun jeung nafsu teh pan sok hese narimana teh. Itu ridho kana sagala rupi anu tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Junjunan ngadawuhkeun dina kasalah sawios keteranganna man sabara ala khuluqi zaujatihi aqtahullahu ta'ala mislama uqiya Ayyub alaihi salam. Sing saha jalmi anu sabar anu ridho ku awon akhlak anu janten bojona, maka eta salaki bakal dipaparinan buruhan sabar seperti Nabi Ayyub alaihi salam. Oke salajengna waman sabarat ala khuluqi zaujiha aqtahallahu ta'ala ajroman kutila fi sabilillah. Sing saha wae istri anu sabar ku awon akhlak anu janten carogena, maka eta istri ku Allah bakal dipaparinan buruhan seperti jalmi anu maot syahid di jalan Gusti Allah. Ieu keterangan teras mana deui wa man dolamat jaujaha, sing saha wae istri anu ngadolim ka carogena, berbohong ka carogena,
Itu mana bieu teh? Wa kallafathu ma la yutiku wa adathu la'anat malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Eta istri teh menta kahayang atawa boga kahayang anu di luar batas kemampuan salakina. Penghasilan salaki 5 juta, hayang meuli barang nu 10 juta umpamana gitu. Cenah da abdi mah teu dugi 5 juta heukeun we ieu mah umpamana itu da aya mungkin sebagian berpenghasilan sapertos gitunya. Eta awewe teh menta kana perkara anu mana di luar batas kemampuan salakina. Terus wa adatha jeung milaraan kanu janten salakina, teu jujur ka salakina, berbohong ka salakina gitu, maka bakal ayeuna ditebihkeun tina rahmatna Gusti Allah. Wa man sabarat ala adiyat zaujiha aqtahallahu ta'ala sawaba Asyata wa Maryam binti Imran. Sing sawe istri anu sobar dinyeri ku caroge, dihianati ku caroge gitu, maka eta istri bakal dipaparinan ku Gusti Allah ganjaran seperti Siti Asyah gitu. Siti Asyah bojona Firaun, aya Aisyah, aya Asyah. Wa jeung saha wa Maryam binti Imran bakal dipaparinan buruhan sapertoskeun Siti Maryam. Ibu-ibu nu kusing kuring dipihormat anu ku Allah dimuliakeun, nu mawi dina nalika ibu-ibu ngaulaan nu janten caroge, ikhlaskeun manah lembengkeun niat sing karna Allah, lain semata-mata taat turut kana datiahna caroge, tapi semata-mata taat turut kanu dipardukeun ku Gusti Allah. Milari ridho Allah ku cara ngaulaan caroge. Kitu oge caroge. Milari ridho Allah ku cara nganapkahan anak pamajikan ku rezeki anu halal, ku cara mamatahan ilmu dina agama ka anak ka istri. Da sami-sami niat mah milarian ridona Gusti Allah. Mata ulah sok silih salahkeun, ulah sok nuntut sampurna, da moal aya nu sampurna kecuali rokok. Ibu ulah silih salahkeun, da salaki abi nu salah, salaki abi nu huras, salaki cuk salakina kitu, da pamajikan abdina salah, da silih salahkeun moal aya paratna. Jadi kudu kumaha atuh? Silih hampura, da masing-masing boga kakurang, masing-masing boga kasalah, da urang teh lain malaik, ulah dipermanenkeun, mun ambek ulah permanen. Itu permanen teh ambok salilana gitu, nepi ka embung katanya teh, nepi ka silih tonggongan gitu, suami istri teh meuli romantis-romantisna gitu. Jadi tuntut naon atuh? Silih hampura, sabab urang masing-masing kudu menyadari kana kalepatan masing-masing. Caroge teu sampurna, istri oge teu sampurna. Ieulah tujuan kunaon ku Allah diparentahkeun, kunaon ku Allah disyariatkeun pernikahan, supaya saling melengkapi. Salakina gede adat, pamajikanna sobar, geus meunang nyocokeun ku Allah teh. Atawa sawangsulna pamajikanna awan akhlak, salakina sobar, geus meunang nyocok-nyocokeun sagala rupana ge. Itu karakterna, penghasilanana, sanes kantena eta geus jadi pamasti ti Gusti Allah anu pang saena. Nu mawi ibu saena mah keun ari teu biasa mah, saena mah memeh sare teh silih hampuraan jeung salaki teh. Da mungkin engke urang hudang sare, mungkin hudang deui, mungkin henteu. Osok silih hampura jeung salaki osok. Cenah osok dina doa heukeun, dina doa ge bae. Heuda gengsi atuh kehulaanan gitu. Padahal nu pang alus-alusna jalma teh anu pangheulana ngasongkeun leungeun, dalam arti nu pangheulana menta hampura. Hampura abdi dina sapoe ieu, dina saminggu ka tukang, dina sabulan ka tukang. Hebat mun kitu teh. Aya nu kitu aya.
Aya gitu ibu, lain ibu, aya pasti itu. Nah, make ngahuleng. Aya nu kitu, aya gitu. Memang saya nanti sepertos gitu. Rek kumaha urang engke di surga silih sapaatan, di surga silih tulungan, lamun di dunia lagi silih salahkeun, silih teu mulehkeun. Ongkohnya ka pamajikan salaki teu hampuraan. Ongkohnya ka salaki pamajikan leungit kahormatan ka salaki teh geus teu boga ka era ka salaki teh. Istri sepanjang gaduh ka isin dina dirina insyaallah bakal salamet ibu. Ibu sok isin nalika paeunun saroge. Sok isin tara nyaeta jang da geus lila leungit ka era teh. Tah, memang ibu ketika cinta jeung nyaah geus puluhan tahun ada bisa leungit. Tapi dalam batas sepanjang masing-masing pada ridho. Etika bisa leungit kusabab cinta geus lila mah ngan lain diniatan goreng, tapi memang kebiasaannya seperti gitu. Geus tara nyebut aa jeung nyai gitu, nyebut silih sebut ngaran gitu kan. Gitu. Ibu-ibu jeung bapak-bapak sok silih sebut ngaran tara. Kosok. Nyebut ngaran ka salaki. Ente nyebut aa gitu ente. Ente nyebut bapak. Tah eta teh teu kenging ibu. Ibu nyebut ngaran salaki eta teh teu sopan. Naon cenah? Teu sopan. Osok itu osok keun geus mah kahareupna ulah gitu. Teu kenging nyebat nami. Bukan berarti salaki menang deui kepada awewe ulah nyebut ngaran ka salaki teh. Sarua lalaki ge usahakeun ulah nyebut ngaran. Maka kudu nyebut teh ku panggilan istimewa. Dalam arti ku panggilan anu matak ngeunaheun gitu. Ulah si gemrot nyebut teh ieu mah si naon we gitu. Teu cara keur ieu nya. Dalam arti ibu berupaya ngangeunahkeun kana hate pasangan teh henteu ngan saukur anyaran nikah hungkul tapi salilana. Sanaon cenah Bu? Salilana. Maka kudu itu salaki jeung pamajikan kudu silih hampuraan, kudu silih ridhokeun. Ai lalaki nu hebat mah nyi maneh teu menta hampura ge geus diridhokeun. Sabab naon? Karunya lamun teh mah pamajikan dina kaayaan salaki keur teu ridho, karunya aktivitasna moal meunang ridona Gusti Allah. Jadi nu hebat mah lalaki anu selalu terbuka, anu selalu ridho kanu janten bojona. Silih pikaridho, silih ridhokeun. Ibu ridho ka caroge. Ridho ka caroge. Kade sing bener ridona ulah aya nu nyungkelit. Masih keneh aya nu nyungkelit hese hayang salamet teh. Nya eta da ibu-ibu mah sok ngingetan teh kana kasalahanna wae atuh da. Naon anu karekam teh eta we nu diomongkeun teh. Da awewe mah pengingat anu hebat. Heuh ngan inget teh kana nu kitu nah gitu. Kungsi nganyerikeun, kungsi marenteungeunah ulah ibu berupaya teras gitu urang teh semaksimal mungkin ulah sok nyimpen ka keheul, ka nyeri dina hate teh. Hate mah tempatna wawuh atanapi mengenal ka Gusti Allah. Maka lamun teh mah urang hoyong kenging ridho Allah, urang hoyong kenging syafaat ti Kangjeng Rasulullah, penting ieu oge leungitkeun ka ambek, leungitkeun ka ridho, leungitkeun ka teu ngeunah. Nyaeta hese heuh diajar, ulah digugu terus. Abi mah lain teu hayang ngaji ngan keheul kasih eceu anu ngan teu ngeunah ku si eceu anu jadi we ngorbankeun ngaji gara-gara silih pika ngewa ek nepi ka modar ngugut sifat kitu teh. Naudzubillah himin urang mudah-mudahan sing diraksa sing dijaga ku Allah dina sifat-sifat anu awon, dina sifat-sifat anu matak motorkeun kana hate. Sumping ibu-ibu ka bumi penta ridho salaki itu nyata teu biasakeun geura. Da ieu teh mimitina ku sabab teu biasa. Kunaon teu biasa? Teu apal. Tadina kunaon teu apal? Teu tatanya. Nya kitu
Jadi gengsi lamun rek punten abdi merencek salah kita sia kaasupan naon tara-tara minta ampura. Aduh tak ibu hek lamun salah kitu ulah sarwana tuhnya ama jadi pas ya diganti teh ulah biasakeun teras urang teh sabab ibu pasangan teh aya anu ngahiji ngajodoh di dunia oge ngajodoh di akhirat. Anu kumaha? Anu satu visi satu misi hatena iman ka Gusti Allah nyata anu di alam dunia nak sok silih hampuraan jeung sok silih ridokeun ulah silih tungtut. Lamun ayeuna di dunia geus loba nuntut salaki jeung pamajikan anak jeung kolot kumaha nu ge di ditu atuh di dunia ge geus kitu. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ku berkahna ieu pangaosan gitu ibunya urang saalit-saaliteun sifat-sifat anu awon nu aya di diri urang teh ku Allah sing diicalkeun, sing ditebihkeun, sing bersihkeun. Sabab urang sadayana jalmi biasa ulah sok terlalu berlebihan batur nganyerikeun ka urang ulah teu dihampura gitu. Da urang ge boga dosa ka batur leres gitu supaya orang menang panghampura ti Gusti Allah. Sabab rek dihampura ku Allah kumaha lamun urang teu hampuraan ka papada makhlukna Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana sing dirizkian ku Allah sifat nyaahan, sifat berehan, sifat hampuraan. Sanajan hese, sanajan nyeri sing dibimbing terus rohani urang ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ku berkahna ieu ilmu, ku berkahna ieu pangaosan, ku kaadilan Allah itu ku ayeuna syafaat ka Kanjeng Rasulullah sing kasaksi ku Allah jeung Rasulna sing janten ilmu anu manfaat anu leresna ti Allah jeung ti Rasulna anu lepatna murni tina kabodohan sing kuring. Mudah-mudahan ibu rama urang, guru-guru urang anu araya kene sing diparanjalkeun yuswana, sing disarehatkeun salirana, sing dirizkian ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu rama urang, guru-guru urang anu diparayun ngarantun, anu ayeuna araya di alam barzah, salamina sing aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bi barakati hadhil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Aqulu qawli hada astaghfirullah min qawlin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Rahmat sinareun salam mugi tetep salamina. Rahmat sinareun salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Sholli wa sallim daiman ala ahmada.
minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Tina pancabaya sinareng coba. Tina pancabaya sinareng coba. Mugi Kangjeng Rasulullah kersanya bat abdi sadaya. Dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya. Mugi Kangjeng Rasulullah kersanya bat abdi sadaya. Dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya. Amin Allah, amin Allah, amin ya rabbal alamin. Amin Allah, amin Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga dina deget heula Ibu, tah aya nu sedekah, mangga ngaropi.